alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng rogoma anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa. Kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kanjeng Rasul teh? Aing disebut zukirtu tapi walam sholli. Teu daek maca sholawat, cilaka sia. Ngaran aing disebut sia teu daek maca sholawat, cilaka sia. Rogoma anpur rajulin cilaka si jelema. Kunaon? Boga indung bapana kene tapi jare teu daek nyumponan hak indung bapana, cilaka sia. Rogoma anpurajulin cilaka sia Kanjeng Nabi. Kunaon emang datang bulan Ramadan, datang kadek liwat di Ramadan sia can meunang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan, cilaka. Tah dumadak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah be di aur-aur. Ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur, gaur sia gaur. Ayo terus. Untung jasa anu puasa, untung jasa nyabari maca Quran, untung jasa nyabari taraweh, untung jasa bari sedekah, untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dia. Aduh di tukang di dia ngaran ieu. Dia di ais rahmat teh masyaallah, sia rahmat gede-gede. Anu di suhuna ya si rahmat. Tah ieu urang keur digaurkeun rahmat, masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa. Untung selesai Ramadan pinuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan, puasa henteu, urang ngaji Quran henteu, kemudian sedekah ge henteu, selesai Ramadan urang teu beunang nanaon. Rogoma anpurajul cilaka ka Kanjeng Nabi. Sakitu keur di aur-aurna rahmat, embung mulung rahmat Allah, embung mulung magfirah Allah. Mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh yeuh hayu urang gaur. Hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat, masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah. Diseling-selingkeun ku tetanggana ge. Sia puasa teh bulan Ramadan ulah loba omong. Mun aing bae sia urusan sia. Besok ngurusan batur. Muka aing mah setahun sekali. Salat aing datang ka lebaran, beres lebaran aing teh salat deui. Masa Ramadan bae kos gitu. Taraweh nya na bubedu, war sedekah. Bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran. Jauh puasa, baca Qur'annya, tarawehnya, sedekah, asal Ramadan bae kos kitu teh cenah mah asal di bulan luar bulan Ramadan geus sah. Geus. Kacaritakeun pae begitu maot ka intilah ku waliullah. Tanya, kumaha kaayaan maneh di jero kubur? Masyaallah. Bangga kula bahagia. Bahagia kumaha? Surga. Sia ka surga kumaha? Lantaran ngagungkeun bulan Ramadan, bulan nu lain meletik. Letik bulan nu sajian mah kula mah sa Ramadan doang, dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan. Bari kula, wah jadi ahli surga. Masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu. Maru ka salah geus. Geus boga di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke, maksiat ge ban sawal. Aja sia maksiat bae kayak ngomong ya aing mah ditaku ki uci cenah gitu. Ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge. Sawal mah teu naon maksiat.
salah tafsir siapa ajar ditaku aing baik nah iyalah Ramadan lain lalagaan aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir kajelema alaman nafsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sih ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat ngana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan asa pamajikan gagal hayan aditu sia aing puasa ya ke penting sia sadaekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep ade cak pamajina kula mau digak bulu ngadengeun ka beda ti sasari aing ngaji pan ku aing mah aing ge kamar aing khusus ya cenah paranti kholwah Gusti aing asana bisa hiber aing sawas pada ieu Ramadan ulah diganggu ku sia antak di bulan Ramadan teh nu bagus beuh kieu neng ka neng bulan ieu kan bulan Syabannya tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju meuli calana sempak sendal tah 10 juta tah 10 juta jang budak urang tah 10 juta nya geus kakak ibadah ka Gusti Allah oh nuhun kak ibadah bulan Syawal berbeda pemajina kak kula leungit kongkorong kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh eueuh salah nondon meureun ci lain kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah mudahan eta dibagikeun 10 juta teh tangkorak kakak mah pinter kodek tah ieu bagus kos kitu tah petakeun ti kuari kayak taya ses kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah beuh kak ja guru kakak ge henteu kitu beureun nya aing da kalebihan guru coba-cobalah da kalebihan guru aing tah ieu hebat eta ibadah kos kitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih nu leutik tetep anu gede aya tang geus dipajangkeun hayang make nu leutik nu ieu aya nu sedang nu ieu aya nu bade jasa nu ieu ieu naon ieu Quran tah timiti leutik sedang bude besi kakak yang nu leutik nu ieu aya nu bade nu ieu dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge hayang make nu mana aya ieu naon ieu kayak ieu gelas ieu jang naon ieu jang kopi nu ieu jang susu cenah deuk ka Allah ka atuh ka Allah mah urusan roh aya awak papan kudu di kopian segala rupa kakak jadi pinter kan atuh na ngaji kakak mah itu ieu bungkusan kopi ieu susu mesti aya kok di kamar teh kak ieu mah bal kebal ge ieu mah bisa ngawarung kak lalu ngomong sia bade kiloan kieu meuli kopi meuli susu teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah ku sia meuli buka ku kakak teh mah lain kholwah kos kitu bakal warung leutik ngaranna tah eta disiap-siapkeun ku urang teh ibadah jadi urang kan kadeuleu
jarum ge dilempengkeun ka Allah, jarum dilempengkeun ka Baitullah, tinggal ngalempengkeun hate urang. Geus siap-siapkeun geus ulah diganggunya. Coba pemajikanna datang ka sabaraha we kuatna. Ulah nyoba aing. Pokona aing mah doakeun sia ya kakak deuk ka Allah. Heeh. Menang 3 poe teh Noel. Tual toe. Can deuk ka Allah. Loba omong sia. Penting mah meunang, penting mah teu meunang ge beurang. Tangkep Allah ka ditu. Ye, mana di sia baju barah kieu atuh. Kamari ngadeukeutan lah carekan beurang teu meunang ge penting mah teu naon. Ya tuku lagi geus siap ieu ka penting mah ieu. Ku geus teu make calana ka. Tah siga ade beurang mah beurang awas. Lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak. Ieu kobo sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh naon Kiai? Itsqu raqabatin mu'minatin, ngamerdekakeun hamba anu mukmin. Waduh, bila iwadin salimatin an aibin, tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela. Yukhillu bil amal, ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti. Mun eueuh abid, lamun eueuh abid fa in ajaza, lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ieu kan lain lalagan kafarat uzma teh kos kitu tah. Masyaallah. 2 bulan puasa berturut-turut. Ya Allah ya Rabbi karim. Tak siada. Lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu 60 miskinan. Wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi qutil balad. Saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa itqu raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh ngumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna 1 liter. Jadi 60 liter. Bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya, baju, samping, kopiah. Eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun. Nah, kos gitulah aya ieu ge. Sahabat, tuh cilaka tuh. Cilaka. Kunaon sih cilaka? Aduh, cilaka. Cilaka kumaha sia? Kula, aduh. Kunaon? Aduh. Poh, kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan. Kakapalan atuh sia teh. Geus kitu kudu kumaha tuan? Kudu masalah. Geus kos kitu mah itqu raqabatin bae geus. Perdekakeun. Abid anu bagus. Anu cacad dina gawean anu kuat. Hah. Boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek. Puasa bae atuh, puasa. Itu bisa meuli abid mah. Bahasa berapa poe tuan? 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'. Boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat. Karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan. Geus bae atulah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin. Atau gandum 60 miskin 60 liter. Waduh, tuan atuh kula mah miskin jeung kana teu boga jang mere. Teu boga, oke, tuguan. Kanjeng Nabi ka jero dibere ku kanjeng Nabi. Tah. Tuan. Ieu jang saha? Ieu jang miskin nih. Supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin. Tuan, deui nu pang miskinna di lembur ieu iwal ti kula. Kanjeng Nabi seuri. Nggak satu, dahar ku sia atuh lah itu. Seri kanjeng Nabi ge siapa pang miskin mah yang dibere bareng. Lain geus kaparatan awak sia ku sia keneh taros. Masyaallah babari jasa jeung kanjeng Nabi mah. Bawa ka ditu.
bawa aku nyana jinging ke pemajikan non eta kak ya ti Kangjeng Nabi jang kaparat miskin mah kurang nggak miskin dahar kurang nggak sih kaparat babari ta iyalah Kangjeng Nabi Masya Allah karim nu hese kabeh jeung Kangjeng Nabi aku setetekeun nu eman da aya jelema namu ka Kangjeng Nabi begitu namu ka Kangjeng Nabi mawa onta bagus begitu asup ka Kangjeng Nabi cak babaturan-babaturan nu eman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta ieu onta belitu jasa peujit habek peujit batu geus peujit bawa salah geus sia tanggung jawab cak eman ayo geus peujit ya beres peujit bagikeun aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya guys, buat balik bejaan, ngumput cenah ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma nya di dinya we cici. Pas tamuna keluar kaget, tuan. Naon teh kagetna? Otak kula anu mancit. Masa anu mancit? Iya. Tinggal tulang talengna doang. Keluar Kangjeng Nabi. Sahabat, saya anu mancit ya. Udah ngomong, saya anu mancit. Udah ngomong kabeh diancam tadi ku neemon udah dibejakeun ku sianya moal teknya katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cak Kangjeng Nabi ya saha nu mancit ya otomatis kan nista maja utama embu ngabohong nu eman si nu eman di mana ku ari wallahu alam bejakeun di mana udah ngabejakeun leumpang Kangjeng Nabi ka arah kabelah ditu nanya sia mangge nu eman cicing jadi mangin eman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ya aing nabi Allah Rasulullah bejakeun di mana nu eman tuh disingkamkeun ku Kangjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we nu eman udang ja udah cek kalau ku Kangjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta mencit ontak ji kula mendititah ku babaturan kula atuh dititah kunaon daek Mbak demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh mung kamagihan ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak kene nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula aja dibagikeun jang sahabat tuan bayar habek si nu eman mah kitu bayar geus ulah hese tuan atuh cak Kangjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar geus kadia duit da kula nu mang mayarkeun kula daek mayarkeun mah taya sahabat Kangjeng Nabi pikat serine karana nu eman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit deus bayarkeun ku sana tuh hebat kan kula mah sakieu teh bayar geus ente untung kan sakieu teh untung cak Kangjeng Nabi ulah loba omong lah gara-gara ini itu ini cak babaturan teh mun aya di pencit teh man masyaallah jadi eta di zaman Kangjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta Masya Allah karim nantak Kangjeng Nabi sok seri sorangan ge belum inget ka si eman sok seri sorangan eueuh be kapangijingna teh seuri eueuh pangijingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala wasalah wajibu mal qadai al imsak lisaub wajib barjeng qada teh kudu imsak kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan alapi gairi puasana di bulan Ramadan lapi gairi itu hari di lain Ramadan
Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak, wajib kodok, wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohoan teu niat beurang teu puasa tetep baik wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang indung sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman pasaharagonan bakal lain pabana khilafu disangka kunyana masih penting kene hudang gitu hudang nolejab jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh tekerbal di sisi mata besar kotok sama dibuka iya geus beurang cek kira dulu jadi 3:30 barang dulu ka jam 1 deh jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi tuh ya nyangka peting keneh dek neuli jam atau boga sangka we bahwa peting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke nak tur eta teh wajib imsak poe eta teh beunang dahar teu beunang indung ya deh tadi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaumul salasu syaban anahu min ramadan nyana ngadadengekeun bae begitu ngadadengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan hei 1 Ramadan ieu pa ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugat teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada. Nomor kagedet alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madbadatin ghafin sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur ka kemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng teh ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna. Nah eta kerewed salawe teh masih kena zahir. Geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun. Nah nu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir. Contohna kos kubasikeun supaya jelas contohna ente neuleuk kebo lamun ngising kan kaluar teh ta eta zahir ngaranna eureun ngising ngelepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan belah mana ieu atawa ente embung ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal sakieu mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis anu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami iya awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta mah kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur
ke tu gentong plak lu make calana salakina mau sepidol wala jadi sak make sepidol jak sing rapi nah diukna nu bari tah di sepidolan ku salakina teh tah ieu nu kadeuleuk wae mah ja ieu ye tek eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu ke geus beres sekarang kacaan punyana iya horengan teh tah ke sia ngapraktekeun deui di imah tungtungna batu kaburu ngagambar tah eta ukuranana ai ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teuas kan parawan mah bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teu asa atuh nu zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu na ge lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleuk ku bata zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahidin jeung awewe keur puasa batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah loh sanajan seketika batal bae sarua bae wa bi ijma'in jeung kuayan batal sekerin dadabim mabuk ngahaja-haja batal sarua bae batal in anama jaminahar lamun nyanana mabok teu ngahaja batal mabok kendaraan mabok anu teh sarua bae turang lembur kan teu meunang bau bensin asal bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil haju nyana non kitu katari utah uger teh batal tapi lamun ngahaja utah batal tasih ade ulah ngahaja-haja tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapi dina ngalaksanakeun puasa abeh puasa urang ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah urusan puasa luku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir disebut puasana puasa awam eta puasa kanak-kanak kos kitu puasa teh eta walah puasa zahir doang teh dar teh nginung eta puasa lalaga puasa teh kabagi tilu aya saumul awam tadi teh dahar teh nginung teh jima buka nama Masya Allah pohara mantak cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadalan niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep pokos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kurang sok dipangmelikeun baju ku mak terjadi
ge bunga kulon ai saur sok sagala aya teu jadi ai ge bunga kulon bonteng suri selalu mendampingiku lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga geus ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat di jelema nu keur wudu atau keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan kakemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ka jero lawang geus ka jerit lumantak saya ada ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak lumantak urang Iran Syiah lawang masjid teh di kieu-kieu sabenerna mah salah teteh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura atuh deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere bidadari nu biasa pangberekeun bidadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mentak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mentak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocor makanan minuman dan lain sebagainya terkebal jana keur cicing di sisi kali aya awewe Masya Allah gelis jasa hese jaritakeun nama gelis kutilan cedaan pan awe urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae. Malu aya. Nyana kan baca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jero ngimpi itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. La ilaha illallah muhammadur rasulullah.
caknya kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ke Kangjeng Nabi percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad neng ieu teh geulis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak aduh jalan di jero impian geus teu kuat jasa langsung ngarawe mundurnya na sit dirawe mundur pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli hudangnya na begitu hudang masya Allah sengit na aya kene sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalagaan masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak leutik umur 10 tahun loba nu kuateun lamun budak leutik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang lu gede kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadengekeun nu dilarang ku Allah irung geus kieu Pak jangan buana lauk asin hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui mah gabus sieum asana jelema bari teureui nah ulah iru urang teh ulah masyaallah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kizib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieulah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees manis daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae mun bentak orang neuleut TV bae mun bentak orang teh bakalna itu ngobrol maning hees kunci lawang trek geus hudang-hudang engke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare hudang zuhur sare deui hudang asar sare deui hudang magrib ke isuk kitu deui cek pamajikan aing masa tahun geus poso kos kitu kuat cek puasa si kos kitu ngaringku besok mah gateum daripada maksiat teh kos kitu puasa tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa ku urang ceuli ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kaya kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata ceuli tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan.
ulah sok ngomong sambarangan budak aing dulu Lailatul Qadar kemana bulan naon Syawal ini salah aya bulan aya Lailatul Qadar bulan Syawal Ramadan ita muasaan mata ceuli tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget cerita abah di pondok keneh brak pondok muka kakula bebeja masyaallah eta lah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur di imah di dieu kabeh perasaan nana terakhir eta teh naon karang-karana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar kaget keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasa tah urang tah ti kuari geura-ge belajar ti kuari coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun geus ulah renyak-renyak ganti gitu kene HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa teh ngomong teh naon teu set ka dieu geus kieu dikenal pe di ge naon gara-garana di non di ieu mah naon motor klakson eleh motor ge eleh ngeun goblok budak teh rek minggu nyana tetep aya di goblok-goblok ge kieu mobil titit enar ka tengah kenal mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah kos kitu hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya boka asana kakak jadi putih kayak kieu kan sia ulah sok kitu atuh ka aing sugan bae kula rada resep kakak hideung bukan aya kitu bae warna putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos kitu tah tapak ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kadua di samping teu dahar teu ginung teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nyana mah batalna lamun teu inget ka Allah batal asal teu inget ka Allah batal ieu dah para mursalin para nabiin hese tah kos kitu mah nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu urang mah mun dahar batal mun nginum batal Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha tak orang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah diberi jag-jag ku Gusti Allah diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala diriwayatkeun dina disyarakeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cek Gusti Allah ya aqlu aqbal akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cek Gusti Allah ya aqlu adil akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif
cek Gusti Allah ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azza minka kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa begitu ditanya man anta wa man ana anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif istimewa akal mah nyaho posisi eta akal nyaho tempat eta akal beres yes maneh ku kaula didamel makhluk lupang mulia-mulyana cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di sap di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun akalan akalan teh geus kitu pemajikan ku urang dihormat pemajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu kuari Faqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu madep anjeun falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun kita bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa teh ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan aja ieu lah nafsu ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana hei nafsu saha anjeun saha kaula jawab Faqalat ana wa anta itu kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi lah nafsu laman fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangkar warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu nah cek Gusti Allah coba dek dilunatkeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atas sana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae ta nafsu tadina bae tuanggah bae anak-anak wa anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku hari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu
inni abduka wa antar rabbu, kaulah hamba Gusti, Gusti pangeran. Cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu. Geus atuh kuari mah kieu bae lah. Wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik, manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu. Geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae, leumpang deuleu bonteng suri geus ngalirik bae. Ieu nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu. Atuh begitu tarawih teh daek menghadap. Kereknya na tuh tarawihna ge. Milihannya nu 11 di mana oi? Tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah di dieu mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan, geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Ala kadar urang ngabahas besi poho syarat sahna puasa aya 4. Nomor kahiji Islam. Bisa sah puasa maka syarat 4. Syarat nomor kahiji kudu beragama Islam, berarti kafir mah, berarti murtad mah atuh teu sah puasana. Nomor kedua wa aklun kudu boga akal, berarti nu teu boga akal mah nu edan mugma ale atuh teu sah puasana. Nomor katilu nikoun min nahwi haidin, bersih tina sabangsa head jeung bangsa-bangsana. Aya awewe head atuh teu sah puasana, nipas bangsana, wiladah termasuk miskam atau keguguran baik getih maupun daging tetep teu sah puasana. Nomor kaopat wa ilmun yakudul waktu qabilan lis-shaum, nyaho bahwa waktu teh narima kana dipuasaan, nyaho kana waktuna bahwa eta waktu teh geus asup kana waktu puasa. Lain waktu lebaran, lain aya mutasyrek, jeung lain waktu-waktu nu dilarang puasa. Nah eta kudu nyaho ketentuan puasana. Kitulah syarat sahna puasa. Kahiji, nomor kadua na dek dicaritakeun teh syarat wajibna puasa. Kewajiban puasa ngambogaan syarat aya 5. Nomor kahiji Islam. Kewajiban bagi jelema nu beragama Islam puasa lantaran geus memenuhi persyaratan. Nomor kedua taklif, mukallaf. Lamun tadi nomor kahiji Islam berarti nu teu Islam kafir atau teu sah. Murtad wajib puasa ngan lantaran nyana kahalangan ku murtad berarti teu sah. Ari kawajiban maka wajiban jelema murtad puasa ngan teu sah lantaran nyana kaluar ti agama Islam. Nomor kedua na taklif kudu mukallaf, berarti kudu balik, kudu boga akal, teu sah. Jelema edan puasa teu sah, mugma aleh puasa teu sah, jelema mabuk puasa teu sah. Teu kawajiban puasa lantaran manehanana henteu kataklif. Nomor katilu ieu tokoh kudu kuat, jelema nu teu kuat puasa atuh teu kawajiban puasa. Aya aki-aki umurna geus 90 tahun geus teu kuateun puasa atuh teu kudu puasa. Nini umurna geus 100 tahun teu kuateun nyaona puasa teu kudu puasa. Teu kudu puasa ke urang atur. Puasa soteh ieu mah nu kuat atawa jelema panyakitna teh mah parah jasa emahna ngora kene padahal mah kakara umur 20 atau 30 tahun ngan emahna kronis sehingga lamun teu dahar jam 7 jam 9 teu dahar geus kiceup-kiceupan bae. Geus kiceup bae teu kuat kana mah dipaksakeun paling datang ka zuhur eta teh kudu buka bae ulah. Agama mah murah jasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
gampang jasa bagi jelema nu teu kuateun puasa duulah ieu mah jan dititah puasa teh nu kuat. Nomor kaopatna sehat ulah gering. Lamun gering atuh teh kudu puasa, kudu sehat awak teh. Ngan geringna kabagi. Aya gering anu kudu puasa bae, aya gering anu makruh puasa, aya gering anu haram puasa, aya gering makruh puasa jelema gering-geringna kira-kira geus dimenangkeun kana tayamum ngan ai puasa mah kuat mun puasa makruh. Aya jelema gering lamun puasa manehanana teh bakal paeh haram puasana. Aya jelema teu meunang sanajan gering teu meunang buka rieuh hulu doang. Kunaon sia eta buka puyeng aing. Cek kiai ge cenah aya muriang mah teu kudu puasa. Ngomong naon suro? Muriang kos siapa tuh mun dimenangkeun bo budak. Ati babararuka kabeh. Tah eta jadi aya ukuran-ukuranana. Nomor kalima iqamah henteu ka mamana cicing di imah. Ai musafir mah berarti meunang buka. Tuh. Selanjutnya rukun puasa ayat 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat unggal peuting dina fardu urang puasa Ramadan fardu tah niatna kudu unggal peuting niatna di papatahan urang ku Syekh Nawawi ki niat teh paling rendah aqallun niat fi Ramadan nawaitu soma godan min Ramadan cukup sakit atau nawaitu soma godin min Ramadan jadi tak sakitu tah hayang sampurna abdi mah mama mun hayang sampurna kieu ceceh Nawawi tanara nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala eta lah nu sok urang dipake sakali deui niatna nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani macana ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu perebut ulah ramadhani teh mah ramadhana aya alif laman henteu aing mah deuk ramadhani bae sia ramadhana henteu aing mah deuk ramadhani bae cak aing ramadhana ribut ramadhana jeung ramadhani geus ulah puasa lah sakeula rebut Ramadan aja ke Ramadhani. Satu nu bagus batu sia Ramadan aing Ramadhani atuh. Aing mangan ngaji di Cilongok Ramadhani. Sia kunaon mantak Ramadhani? Mantak Ramadhani mah kieu pardi didapatkeun kana Ramadhani didapatkeun kana syahri didapatkeun kana isim isyarah. Geus cek dina alfiahna ge, cek dina alfiahna lamun guer munsorib didapatkeun atuh jadi munsorib kitu teh mantak aing mah deuk Ramadhani bae oh kitu nya sia Ramadhana naon aing mah ti dituna bae Ramadhana cenah dedengan baheula geus Ramadhani masalah Ramadhana jeung Ramadhani teh udah dimasalahkeun teh mun teu dibahas ge ulah dimasalahkeun sarua-sarua kene salah ngomong doang tuh mah kurang asak ngaji alfiahna kumaha lamun niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli aing mah deuk niat sakaligus bae sabulaneun mun cek bahasa urang mah Gusti abdi niat puasa sabulaneun eta kos kitu tadi niat bisa tante cek mazhab Syafi'i mah teu bisa tapi cek mazhab Hanafi mah teu naon matak besi urang engke poho misek cenah dibaca geus bae nawaitu shauma syahri kulli isuk niat deui nalika urang poho niat kaganjel ku eta tuh kaganjel geus ku eta niat teh sing ada ti mimiti surup panon poe ane magrib datang ka fajar eta waktu niat ai niat di mana tempatna golbu niatna dina hate aya teh sungut eta mah sungut mah sakadar jang tajaruk narik-narik doang supaya bahwa
hate teh niat dikedalkeun sunah hukumna cek ulama. Acenah ieu memual disungut ada di hate masalah. Daripada sungut doang hate henteu teu jadi. Tapi lamun hate doang sungut henteu masalah. Nu bagus mah nya sungut nya hate. Geus kulantaran di kolbu niat mah atuh bebas-bebas bae. Urang keur salat Isya Allahu Akbar ngamakmum ye. Lantaran nungguan imamna angel babacaanana ngalamun. Angel si imam di obong-obong kori teh ya. Aduh nya da bari kieu bae lah aing niat bae lah di jero hate. Eta teh nawaitu sumogodina daripada dosa. Jadi di jero salat niat jadi. Ngan paling disenserikeun ku Gusti Allah. Masalah sih, masalah teh emang karar itu ieu urang mah. Atawa keur kieu bade hareupeun imah. Niat di jero hate bae keur diuk. Jadi bae. Eta bari ngedeng ge can niat bari ngedeng jero hate bae. Beres. Atawa bantes tarawih ngopi terus ceklat bae ka pamajikan. Ka pamajikan pas dek anggeuskeun inget ka niat ya teh ji aing can niat daripada engke mantes jima aja sok hees mendingan niat kadege ku anakna abah ngabeten amat niatna oreng anggeuskeun tuh sama sari emang osok berung nyahoan tak ku aing mereti tah etalah niat teh kos kitu. Jadi masalah. Urang mah nu geus biasa dididik ku Sultan Maulana Hasanuddin unggal ba'da salat tarawih urang sok make niat. Eta teh nang Sultan. Mantak baheula mah make solawatan age eta teh eta binti Fatimah binti Rasulillah teh. Masyaallah kutub-kutub robani. Eta masalah Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah beuh ku keur leutik mah unggal masjid karar itu. Unggal masjid ku ari mah diganti ku marawisan. Urang tarolol teuing sia. Eta Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah Allah. Rasulillah Muhammad ya Rasulullah. Yes beres niat eta tah ya Allah ya Rabbi nikmat jasa gua geus anu barari saja aki-aki nang separae cenah aya keneh aki-aki nu baheulana tilok teh anu kuari hirup mah itu bisa tah atuh aing cek aki-aki osok eta ngadenge baheula tah ngan aing jok bilu atuh sia teh main cimplong bae baheulana itu bisa kuari. Ya Allah, ya Rabbi. Sia cek kaki kain dah. Emang kasih aing mah. Geus bari naon bae atuh jaeta geus eueuh baheula mah rame jasa unggal masjid mushola di Banten mah eta bae di Banten. Sok geura Tangerang satangerang Serang saserang Pandeglang sapandeglang serempak kabeh Hasan Sumal Husain. Asal tas tarawih bae ngadenge di mana bae eta. Masyaallah nikmat jasa. Wari eueuh. Niat nomor kedua watarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun zakirun eling muhtaron tur karep wero jahilin mazurin lain jahil ma'zur di jero puasa teh di jero puasa kudu ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa ke bakal dibahas nu ngabatalkeun dahar nginum pan kudu imsak jima etalah nu ngabatalkeun kana puasa kitu ge zakiron mun eling goge mukhtaron mun karab kitu ge deui lamun lain jahil ma'dzur kumaha lamun poho Zaid mantas di pabrik istirahat balik ka imah barang neuleuh diturum saja ya jengkol atuh ngarana ge karyawan. Waduh jengkol ngora. Wih. Aya sambelan segala. Geus teu dingding haling deui. Ngeduk 2 piring setengah.
beres 2 piring setengah nginum lek sacuntang geus beres nginum sacuntang samsu geus beak datang ke merek-merekna kakarak inget aing keur puasa ieu tata kumaha tak kos kitu geus ulah dimasalahkeun ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi alhamdulillahirabbil alamin anugerah ti Gusti ieu mah mudah-mudahan isu poho deui Gusti masalah teu batal teu naon lantaran lu batal so teh mun inget poho mah teu asal ulah mempohokeun sorangan cek pamajikan keur pohoan padahal henteu atuh teh Allah nu nyaho tah mah kos kitu atau balik ti mamana pamajikan ngongkong teu make calana watuh naik temperaturna aya guha di dinya ya geus poho bae geus poho lantaran cak Kangjeng Nabi kene iza qoma zakar zahaba sulusa di mana-mana nangtung zakar hiji lalaki leungit 2/3 iman 2/3 akalna ai leungit teh geus pohona naon sakitu gedena eta pamajikan di bangku bae ditanda di luhureun gentong atuh bisa atuh 2/3 leungit mah geus pokona mah hese atuh 3/3 deui tah akalna teh dan nu mantak begitu neuleuh poho atuh pan kabawa ku zakar nangtung iza koma zakar di mana nangtung bobogaan lalaki leungit 2/3 akalna atuh poho keur puasa ceklak bae apa majikana ngomong henteu deui meureun sarwana lah mun di ditu mah geus beres Kak lain urang keur paruasa atuh sia kita tadi ngomong gua lagi poho atuh aing geus ngomong poho aing mah ih Gusti poho mudah-mudahan we tuh teu batal teu daun nu batal baca nu inget ya Allah ya Rabbi kitu kene mukhtar karep dewek nyokot sorangan hayang sorangan ai kitu mah dipaksa nyana dibagudet dikiekeun nyana teh eta ku jelema dahar sia tetep embung dahar tetep diasupkeun ka jero diwolkeun satungtung nyana teu ngarobahkeun sungutna teu ngarobahkeun sumut teu batal tapi lamun hajut tak dikadiekeun diteureuy batal neureuyna tak karep sorangan pan neureui lamun kitu mah kieu bae teureui Gus henteu aing mah keur puasa karaknya nyokot lapangpung di kitu-kitu teh ka jero sorangan kan atuh teu batal tah mah minuman make cai lek atuh teu batal teu naon sanajan loba ge tapi lamun nyana geus kabeneran sagana ya tuh oge lain anu bodoh mazur mah jelema anyar asup Islam orang Medan atau orang tim atau orang bule orang Amerika orang Inggris asup Islam puasanya na teu nyahoeun sugan teh mah keur puasa teh ai lapar meunang dahar teu nyahoeun nyana terus bae dahar mazur lantaran bodoh jelemana kakarak asup Islam kumaha cenah lamun tatangga urang bodoh teu nyaho sarua bae aya tatangga urang teu nyaho sugan teh mah puasa teh kitu meunang dahar lamun lapar mah nyana dahar bae bodoh teu pernah ngaji tetep bae digenjreng bae kunaon sebab teu makzur teu dihampura deukeut ka pasantren deukeut ka majelis taklim deukeut ka pangajian hingga bodoh pembatalan puasa duraka bae mergatiluna imun nu puasana tah nu mantek sing hade kumaha cenah kiai mun utah geus sarua teu batal lamun utahna sorangan tapi lamun ngahajang ngutahkeun batal urang nek jeung moal ya mamaning utahkeun bae colok urang batal atawa ngambean nu nek-nek batal tapi lamun gitu mah utah sorangan teu batal
kumaha lamun jelema mabsur iya ne jelema anu ambeien pan lamun ambeien keluar ge asup deui ngerepot ka jero teu batal tama cada ieu mah diasupkeun ku curug dibantu tetep teu batal darurat tama kos kitu mah teu naon anu ambeien mah ambeien ngising keluar kemudian asup deui ka jero atau diasupkeun ku curug ku ramo teu batal teu naon beda jeung ngising urang keur ngising tenang-tenang ai praktek aya babaturan urang lompat bur-bur urang kaget dicabut lep sia orang sia aju keluar deui eta asup deui ka jero teh batal asup ka jero deui batal jadi encan nyampe klimek encan anggeus si urang mah bahasa batur teh klimek tah diasup keluar tengah-tengah dipotong lantaran kaget atau ngahaja pan aya nu asup deui ka jero sanajan keluar deui batal tak sing ade ngisingna sing ade itu kene urang lamun kiih lalaki onam gampang awewe mapan lamun parawan aman parawan mah parawan kiih aman sebab naon moal ngisangna moal barabe aman geus tapi lamun rangda beda tarangda mah nyana diuk cingogo atuh ngolowong eta sing ada ngisangna ieu ngisangna tah lamun jero teuing asup we sakitu atuh batal tah asup we sakitu teh batal tah mantak eta saeutik asup ka jero ka batinna teh batal parawan aman bedana cenah kiai parawan jeung rada gampang dina soraki lamun parawan ka parawan mun kieu teh trik parawan tah lamun rangda wer kower itu macem-macem bae kaki iki beda heran aing mah kumaha lamun keur peuting barang dahar kulantaran buru-buru teu karasa tuluhnya na geus beres barang dahar reup subuh kaliwat udang-udang jam 8 barang hudang jam 8 aya benang ka dieu ieu benang jak ka jero benang ditereuy batal puasa dicabut sarua jeung utah batal antepkeun bae salat teu sah lantaran aya asup ka jero najis eta kumaha cenah eta kos kitu aya benang ka dieu nyanggut ditereuy ku urang sarua jeung dahar batal atuh cabut ku urang sarua jeung utah batal diantepkeun aman puasa mah ngan salat teu sah lantaran aya najis di jero keluar nyambung eta kudu kumaha eta apa salametkeun puasa apa salametkeun salat salametkeun salat berarti atuh eta mah deuk diterima enggak batalkeun puasa atau dicabut bae salametkeun salat puasa batal berarti kudu dikoboan kok bisa kitu sih lantaran sangsina deuleu jelema lamun teu salat sangsina bunuh jelema lamun teu puasa sangsina tangkap buih ngan saukur sakitu polsek eta tugasna buih heula di polsek brak ka polsek teu puasa jeung ka polsekna di dinya intelna ge teu puasa jeung intelna seser seuna kabeh bae buih bae kabeh teu puasa mah atuh kuari mah lamun teu puasa dibuih kabeh polisi abri hampir teu parwasa sawareh tapi salat mah mun teu salat bunuh pan sangsina masyaallah mantap hargai salat geus beta mah batalkeun puasa ke Syawal qada kitulah masalah puasa kuari urang geus nyaho tinggal siap ngalaksanakeun puasa ngan urang nyaritakeun kuari masalah puasa kemudian ieu di jero puasa teh keur naon kitu ngaranna kena aturan-aturan nu teu bagus karusak puasana dina nalika karusak puasana aya nu wajib qada bari kifarat aya nu wajib qada doang aya nu wajib kifarat doang tilu rupa ieu
aya nunya wajibnya kodonya wajib bayar kiparat aya nu wajib kodo doang teu kudu kiparat aya nu wajib kiparat doang teu kudu kodo-kodo acan nomor kahiji yajibu ma'al qada'i li shaum al kafarah wajib kodo jeung wajib mayar kafarat ulus mah kafarat ulus mah teh artina itqu raqabatin jeung ditazir deui sa alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in taminati min bil shaum jaed panganten anyar pandai panganten mah teu meunang deukeut ajunya trum bae atawa sanajan henteu panganten anyar ge aya lalaki teh teu meunang deukeut ku Gusti Allah diberek asal deukeut we jeung aweh nang asal deukeut nang aya deui sangkilang deukeut ge geus teu daek nang-nangahan aya tambah di ome ge geus teu daekeun bae tawadu bae geus geus teu daekeun tamang guys dipencet hese diurut hese guys hese bae tamang guys khotam pamajikan lagi lah cek jana teh atuh geus tah eta pamajikanna biasana kos itu sok nawaran nyandung kak sik nyandung los habak sia aya nawaran nyandung geus kieu aing sugan becer jeung nu sajen mah cager asal aya we nawaran nyandung deuleu jerona asana geus bok-brok aja di kumaha tah Kizaid teh puasa Ramadan tah ayeuna Kizaid ingat ieu teh keur puasa tapi kulantaran syahwatna gede manehanana langsung jiba jeung pamajikanana tanpa make pembukaan heula teu diawali ku nu sejen ieu langsung bae jima jadi berarti di jero puasanya na jima jeung pamajikanana naya sangsina hiji wajib kodok dua wajib kafaratul uzma hartina kafaratul uzma teh ngamerdekakeun abid abidna iyalah melek iparat sitina miskinan 60 miskin bari janana dipikeun ka Lampung mah kuari itu bisa balik deui baheula mah abah teh mun nyonton pikeun ka Lampung eta teh kusebab hese balik deui ka dieu ti Lampung atuh kuari mah ti Lampung ka dieu komong ke mah bakal aya jembatan aduh atuh geus Lampung mah wah piceun geus ka ditu ka mana ka Medan atuh di Medan ge bari kudu ka mana Gunung Karang piceun ka luhur Gunung Karang geus lah bebaskeun di sumur 7 di ditu habek tah eta teh mun aya hiji jelema jima ti beurang sing hade perhatikeun saha bae aya jelema puasa di bulan Ramadan jima jeung pamajikanana wajib kodok wajib kiparat lantaran kiparat eueuh isqu raqabatin kafaratul uzma ieu mah geus mere miskin sitina miskinan 60 miskin bari jeung deui afdolna ditambahan ku 60 pakaian 60 liter 60 baju 60 samping lamun 60 liter saleterna kali sabaraha kuari 7.000 kali 7.000 nu jore eta nu bagus mah 10.000 nah keur carita 10.000 kali 60 sabaraha 600.000 baju nu layak pake kira-kira hijina sabaraha duit 50.000 kali 60 berak 300.000 samping layak pakai sabaraha wah ieu nu ditanya ku aing mah susah kabeh bangsa 10 geus sakitu beta bagikeun ka fakir miskin ngan kudu dibejakeun ngabagikeun anak ampura ieu nya kunaon di kafarat naon ieu ulah loba omong sia kudu dibejakeun aing boga gawe jeung pamajikan ieu kafarat ieu gitu kudu dibejakeun mun teu dibejakeun teu jadi kudu dibejakeun cak budak miskin teh pajinya kerira ieu aduh Gusti Allah gitulah kafarat wa yajibu ma'al qada al imsak ieu mah keur carita imsak ya qada wajib ngodoan bari imsak ai puasa lain tapi status dah teu puasa
ya genep rupa nomor kahiji nyana buka ngahaja-haja di bulan Ramadan teu puasa wajib qada wajib imsak kos nu puasa bae ka dituna mun ditambah ku terus bae barang dahar double dosana. Nomor kedua pentingna ninggalkeun niat ima poho wa ima ngahajak penting teu niat beurangna tetep wajib kos puasa bae pada status teu puasa lantaran teu diniatan eta teh wajib engke sawal dikodoa sing ada niatna sing ada niat sing ada. Nomor katilu jelema sahur nyangka penting keneh horenganan geus beurang kizaed hudang barang hudang neuleuh jam-jam 3 mantap cek jan lah ye mantap jasa dahar beres dahar ngadenge di luar kok sorok kotok tah maja sorok kotok tah mah barang di deuleu jak kotok geus kala luar ai geus kala luar mah biasana subuh barang deuleu ka jam 1 deui horeng jam 5 aing tadi sahur deuleu jam nu ieu horeng isdet ieu jam ieu jadi nyana tatanggelan ka jam bae dia nyana teh boga sangka bahwa nyana sahur penting kele ternyata orangnya kaberangan eta wajib bae kos nu puasa bari nyana teu puasa statusna berarti wajib qada engkena teu kaopat dibalikeun ieu mah abtarazonan gurub nyana keur kieu bae rada mendung setik aya lalai kala luar pan baheula mah lalai teh bisa diandalkeun baheula mah lalai bisa diandalkeun asal kaluar bae ti gowok berarti magrib eta baheula lalai ge konsisten hebat jasa kuari mah boro-boro lalai atuh jelema ge geus teu konsisten teu bisa diandalkeun kuari mah jelema teh da baheula mah asal jam 5 setengah genep ngampih pan jelema kuari mah pan kala luar jelema kuari mah masyaallah penting tilok aya warung nu buka mana aya warung penting buka kuari mah justru ti penting kuari mah tibalik jelema kiai mana aya baheula nu nonton TV kuari mah jualan TV kiai ya Allah ya Rabbi atuh deuk kumaha ngomongna kiai deuk ngaharamkeun main bola kumaha tah kiai lantaran kiai na ge jadi wasit kita lolol kabeh barang ditilik kiai Golkar kabeh nu kos karana itu teh Masya Allah hese ieu zaman